Ari ieu karung jeung naon nih? Mulung aqua gelas tuh. Nah gitu Oni, kunaon? Kamu urang kergering dong, butuh yang berobat. Puranya nih. Woi, dulur-dulur, sadayana ulah galau ulah risau, ayat trio bujang dengan jambul, nu ngahibur. Dulur-dulur Kontrol atuh. woi, nu di kaler jeung di kidul, nu di wetan jeung di kulon, bade anu kolot jeung nu ngora murang kali. Oke bisa. Kontrol atuh. Woi, Indonesia genep 2 di Aceh tepi Papua. Komo deui orang Sunda wajib nonton salawasna. Kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Kontrol atuh. Woi, kontrol atuh. Woi, Terima kasih laporannya. kontrol atuh. Kontrol atuh. Jadi karena dangdut. Oni, Oni, kemana? Sama teh, kemana? Apa tuh wawon ya? Pakai mata tuh lempang teh. Ini nggak Oni sugan teh cek neng saha. Kunaon sih lu lompatan? Kamu numpang nama ke mata kumaha emang neng? Kamu numpang make suku meureun. Iya biasa, awalnya keur mudag ka Bogo. Kunaon sih udagan gitu. Siga film India wae. Kan apa romantis neng? Nambah romantis. Puputeran tangkawe Bari kilain kuce hotahe. Oni mah can beres oge nyanyina. Neng malah yang miluan nyanyi. Malah lumpat. Tadi dicalukan kalah kalumpat boneka santet. Bagus, kesuaninya ya nama gitu Kasiti nyebut boneka santet deh. Juga nah teh si Oni, tadi si Oni dicalukan lompat baik. Kayaknya mah gini bidadari. Masya Allah. Emang kunaon awalnya dicalukan kakak kabur? Atuh tak apa, abeti oge. Tapi bangetna si Ganu ieu teh asieun teh bangetna teh. Apa kunaon. Apa ting tuh aweun nya ka abeti kan dicukur gitu. Ganteng ya gantengnya. Terus
Siti balik ke mana tuh? Ih, mana gelis amat sih, mana merah putih gitu pas aek 17 Agustusan. Reka mana we atuh kepo ih pas mantan. Kan Siti jeung Abeti mah kan can mantanan, jadian ge encan. Aduh, kumaha beti we, rajit. Lamun kumaha Abeti mah tuh. Abeti mah hayangna urang jadian. Jadian mah gampang nu penting mah aku udah bisa ngayakinkan si bapak ya teh geus bener-bener berubah. Emang Abeti kudu berubah kumaha sih? Bukan muhrim Hari emang geus yang bener-bener kasih teh. Aku udah berubah jadi lalaki nu lebih baik. Bisa ngayakinkan si bapak ya teh bener-bener berubah. Nyatu hari kitu mah Abeti harus mencoba deh berubah supaya ngayakinkan Bapak Siti namun Abeti teh mampu jadi imam anu baik yang Siti bantu Abeti nya. Terus ada pada nangtung raya cangkeun mending orang dieu ge nyanyi. Yuk. Nyanyi naon ti? Naon dah kumaha? Itu wae sih mah kumaha wae. Kana mah hayangna ke pelaminan. Duh, kumanya kabarna indung ngeso nih. Teuing ayo mangana urang cek mang. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih, nih. Eueuh meureun dung. Ka mana teh mang? Teu nyaho. Benernya eueuh sigana mang Joni. Nyo omina keur gering. Main ditinggalkeun wae si Oni mah. Teu ceureuh urang baik dah. Geus saya lah balik. Benernya mang si Oni mah kagak ditinggalkeun. Geus urang baik dah. Tah. Ini suara batuk saja. Si Oni meureun. Moal mungkin ieu si Oni. Umina geus saya urang ngarasakeun. Tapi kan tinggalkeun asup atuh. Mang dikunci kan pantona mang. Coba buka. Intu dikunci mang. Ayo astagfirullah. Astagfirullah. Umi. Mang itu mang. Umi. Semua benar, mau benar dong. Mau benar. Astagfirullah. Umi, ayo Umi kunaon? Si Onina ka mana Umi? Astagfirullah kumaha Umi. Dang. Ari Oni mah ka mana wae? Astagfirullah sok ditinggalkeun Umi keur geuring. Si Umi kunaon? Bieu agrag. Mane sok ditinggalkeun atuh da. Ih, kalurkeun. Buru. Selamat malam. Permisi. Sepada. Punten. Assalamualaikum. Nih, itu saya teh nih. Itu SA nya di luar, coba nengok. SA di luar. Coba untuk mau tempo lah, Hei, tempo. Kalakah kadinya tempo heula aya saha itu bisa aya perlu. Hei. Oni. Mana kunaon Oni? Eta si Oni kalau nyebut kitu kos toke itu paket meureun paket. Assalamualaikum. Jelema teh teh. Kenapa? Oni itu sampai ini sakit. Kenapa? Oni itu Oni, udang. Nih. Si Oni mah bener. Kedeun mah, daguan si Oni mah. Kali si Umi bisa ada naon? Kenapa? Punten Pak, ari Bapak saha? Aya keperluan naon ka dieu? Saya dari kepolisian. Apakah benar ini rumah saudara Oni? Oh, muhun Pak, aya priogi naon kitu? Saudara Oni telah melakukan tindak kejahatan yaitu penusukan terhadap saudara Hendra alias Oplet. Astagfirullah, anu bener Bapak. Benar, masa saya bohong? Astagfirullah. Dung enon dung, paket lain. Isuk paket mah dung. Lain paket. Polisi. Ah, polisi. Polisi. Mohon Mi. Dung, Umi nasi Oni pingsan dung. Dung. Mana saudara Oni? Ya Allah Pak, entong atuh Pak. Saudara Oni, saya tangkap. Salah, Pak. Tas si Oni, Pak. Si Oni. Oh iya. Kalau Pak ulah tuh Pak. Dung ieu pingsan Umina dung pingsan. Astagfirullah mang kumaha? Ini urang bawa ke rumah sakit tuh Mina. Potong buru. Astagfirullah si Oni mah Ini urang bawa ke rumah sakit. Astagfirullah. Ayo urang bawa ke rumah sakit mah ada mentok tuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Angkat tuh mang berat ieu. Astagfirullah.
Pak, awas. Iya kunaon Pak warga orang digigiwing kieu. Saya dari kepolisian, Pak. Saya ditugaskan menangkap saudara Roni karena Roni sudah melakukan tindak kejahatan yaitu penusukan terhadap Hendra alias Oplet. Bapak siapa, Pak? Awas, Pak. Saya di sini pengurus. Bapak seharusnya lapor dulu ke saya karena saya pengurus di sini dan ini warga saya. Itu dijelaskan di kantor saja, Pak. Bapak awas. Saya buru-buru. Sopan mentang-mentang polisi. Di mana emang napa kantorna? Wilayah Barito Selatan. Ah, teu percaya si Oni bisa ngelakukan gitu. Kudu buru-buru disusulan ieu mah. Ya tan kau, kau bener atuh. Siap bos. Wah, mantap. Gas. Bener mencetan ge ah. Warga anyar tuh itu jelema. Mana bos? Nanya bos. Mana? Nanya. Bener atuh kedeung ge ka dieu. Siap. Masuk. Ayo warga anyar. Kamu masih muda, udah melakukan kriminal, ha? Masuk. Ah, bangsa euy. Asik euy. Yuk. Samsak baru. Woi, Robert. Warga baru, jangan digalakin. Oke? Siapa? Bagus. Woi, bro, gantian. Siap. Warga baru. Yuk mana? Duduk. Gitu, 15 tahun ya. Aing mencetan wae. Pencetan ka bener. Kunaon bisa suka dia mana? Nusuk jelema, Bang. Musuk jelema. Heeh, Bang. Bener. Bener, Bang. Hari Abang kasus naon? Belum hayang. Gantian, Mas. Nucel. Siap. Oh, berarti sama 15 tahun lang dibohongan. Cenah ngomongna kasus ngabegal. Aduh, aing mah. Saha maneh ngaranna? Dia pencetan, bantuan. Siap bang. Bade ya. Siap, Bang, siap. Robert, nah jadi mencetan mana? Ele kasusnya. Bok. Pak, Ayo. saya pengurus di Kampung Barito, Pak. Oh, lu tadi ngehalangan jalan orang. Iya. Ayo perlu naon, Pak? Kieu, Pak. Saya pengen aya kejelasan eta budak kunaon bisa ditewak gitu, Pak. Kasusnya eta budak nusuk. Nusuk siapa? Kunaon Bapak oge henteu lapor heula ka saya. Kalau misalkan arek nangkep warga saya. Jadi begini, Pak. Warga Bapak bernama Roni Al-Maghribi. Dia melakukan tindakan kriminal, yaitu penusukan terhadap saudara Hendra alias Oplet. Terjadi hari Sabtu pukul 15:25. Alhamdulillah sekarang korban sudah dievakuasi yaitu di rumah sakit karena pas kejadian ada warga yang menolong. Alhamdulillah. Saat ini belum ada kabar lagi dari korban, apakah korban selamat atau tidak selamatnya. Jadi yang melaporkan tindakan itu yaitu keluarga korban. Dari pihak korban menelpon ke kami dan kami langsung menindaklanjuti untuk menangkap saudara Roni Al-Maghribi. Emangnya tuh bisa dengan cara kekeluargaan, Pak? Urang asa teu percaya, Pak. Urang teu narima. Eta warga urang perilakuna alus, Pak, di kampung urang, di Kampung Barito. Urang minta kebijakan apa? Keluarkeun eta budak ayeuna keneh. Oh, tidak semudah itu, Pak. Ada prosedurnya, Pak. Ada tahap-tahapnya. Nanti kan ada persidangan. Nanti di situ jelas mana yang salah, mana yang benar. Bapak sabar, Pak. Jangan emosi begini, Pak. Kalau Bapak seperti ini, Bapak berarti menghalang-halangi kita untuk menindaklanjuti tindak kriminal ini, Pak. Jangan seperti itu dong, Pak. Iya, saya paham, Pak. Saya minta kebijakan dari Bapak. Tolong keluarkan, Pak, keluarga saya satu itu, Pak. Tolong. Kedah kieu, Pak. Tos. Tiasa wae, Pak. Roni ayeuna udah dikeluarkeun. Asa di pihak keluarga nyabut tuntutanna. Tos ayeuna mah tos wengi Bapak uih heula mungkin enjing ka diri. Mual, Pak. Saya mual waka balik. Dancan warga urang
dikeluarkan jeung balik bareng jeung urang Pak. Urang mau balik Pak, nepi ka kumaha ge Pak. Tos mah hujan Pak, tiris. Saya gini make jaket ieu tiris. Uyuhan bapak make jaket tak tiris. Tos ena mau heula enjing ka dieu deui. Nyapa nya? Mau balik nepi ka kumaha ge Pak. Urang mah bakal nungguan Pak, nepi kena eta budak dikeluarkeun jeung balik bareng urang Pak. Nyantos terserah bapak ya mah. Saya bade kalebet heula. Aya tugas deui nu leuwih penting. Hapunten we ieu mah. Nya Pak. Kurang ngerasa gagal ya jadi pengurus. Kunaon sih wani bisa kieu kelakuan. Padahal eta budak teh Pak Guru pisan. Ya Allah. Astagfirullah. Eta si bapak ya keneh wae. Mun kitu-kitu teuing Pak ngabelaan warga teh. Tapi saya salut ke si bapak. Gagah bener sanajan tingkatan RT ge. Ngabelaan wargana. Padahal jelas ngalakukeun kriminal. Tapi keuh bener. Bener bapak. Luar biasa. Masih kene aya pengurus peduli na teu nanggung-nanggung teu hitungan ngabelaan wargana saking apa lain wargana teh bagus. Laporkan, Saudara Hendra terselamatkan. Siap, terima kasih laporannya. Kopra Jono, silakan kembali bertugas. Siap, Dan. Oh, bisa aja nih. Subuh. Kayak kene wae eta pengurus. Benar-benar ngabelaan wargana teh tanggung-tanggung. Saya teh bisa cicing wae kudu menghubungi pihak korban. Mudah-mudahan mah bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dicabut tuntutan. Pak, buka Pak. Ya banyak. Pas subuh. Iya mohon Pak. Gerana tepan lah Pak. Iya. Ya. Paling itu musolana Pak. Iya. Ya, betul sekali Pak, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi Bapak benar-benar mau mencabut tuntutan atas nama Roni Al-Maghribi? Betul Pak. Bapak mencabut tuntutannya. Siap. Sekarang juga saya keluarkan Roni Al-Maghribi dari penjara Pak. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
Saudara Roni Al-Maghribi, hari ini Anda bebas karena korban sudah mencabut tuntutannya. Silakan Pak, warganya Pak. Bener Pak. Alhamdulillah. Bebas oge. Pak Usro. Tujuan abdi ngumpulkeun sadayana di dieu teh nyaeta bade nyelesaikeun masalah nu kamari nuntos nimpah ka urang sarerea. Urang bereskeun ieu masalah. Abe urang sarerea hirupna tentram jeung sejahtera ongkos seperti biasana. Terasa tur nuhun ka sadayana kasumping ka ieu tempat terutami ka Bapak polisi. Nuhun pisan Pak. Sami-sami Pak. Abdi oge atur nuhun. Tos diulam ka dieu. Sabeuna mah abdi teh yeu nyelong peryogi Pak. Tugas abdi seueur alhamdulillah gitu mah. Menuju seueur kriminal gitu Pak. Di zaman ayeuna emu keur kieu kaayana gitu nya. Kusabab kedah aya dicaritakeun kanu aya di dieu sarerea. Yuh, barudak sadayana gitu. Bapak Hendra oge Popet. Nutos ngagugah hate abdi teh gitu. Ye, pengurus nu luar biasa. Pengurus nu luar biasa. Kawargana sampaikan bener-bener ngabelaan gitu. Ngabela wargana sampaikan begadang di kantor polisi gitu. Ngacai gitu. Saking ya embung ningali wargana teh naonnya terpenjara lah gitu nya cara terpenjara kana. Kusabab anjeunna terang gitu bahwa wargana teh teu percaya bahwa wargana nu namina Roni Al-Maghribi teh tos ngalakukeun kriminal anu ya di luar pemikiran anjeunna gitu. Makana anjeunna dirinya ngabelaan wargana luar biasa Pak. Saya karep mendakan Pak pengurus siga Bapak kieu loyalitasna Masya Allah pertahankan Pak ya. Soalnya jarang-jarang Pak tingkatan RT tapi berani gagah gitu, jarang-jarang Pak ya Pak, luar biasa. Saatnya namanya Pak Usro. Oh Pak ya, Pak Usro pertahankan Pak Usro. Insya Allah. Kurang kagum ke Pak Usro. Salut kurang bener. Ya borak. Bener Bang. Oh sahola atuh Pak Usro. Kampung Bareto. Pengurus sahola, pengurus urang. Urang oge atuh Sep. Urang meureun. Urangnya sarua asup. Urang oge. Pengurus urang urang. Kusabab eta nya Bapak Hendra hate abdi teh tergugah gitu. Ningali Bapak pengurus ieu mun luar biasa gitu. Pembelaan wargana. Makanya abdi kan ngebel teh apaan penting-penting ya nuhun ka Bapak Hendra gitu kan supaya diperhitungkan lagi lah tuntutannya terhadap saudara Roni Al-Maghribi gitu kan. Toh pan Bapak Hendra sareng saudara Roni Al-Maghribi masih kene sasuhunan lah mencara sasuhunannya bener teh banyak gitu salembur kene kan kampung Bareto oge banyak iya itu kampung Bareto oge semoga sok secara kekeluargaan kumaha Pak Hendra gitu kan bagusnya kumaha jangan sampai berlarut-larut masalahnya gitu kan. Alhamdulillah di Bapak Hendra tergugah oge lah hatena gitu. Oke di pihak keluarga Bapak Hendra mengiyakan untuk mencabut tuntutannya terhadap saudara Roni Al-Maghribi. Alhamdulillah. Tos Pak, tong sok diumbar-umban kos kitu mah. Abdi izin, da abdi mah ikhlas, da rumasa baru teh masih kene warga abdi. Entos sapatutna ku abdi teh dibela jeung diperjuangkeun. Saya. Nah, ini oplet ayeuna mantosnya silih hampura. Tong sok aya dendam-dendam pribadi deui. Da bapak mah hoyong nanti kampung ieu teh aman, sejahtera. Teu aya nanaon deui, komo aya kasus kieu mah.
Ya, si dihampuranya, oke? Entos Pak Usro abdi hampura ka Pak Usro tos ngarepotkeun Pak Usro nu jadi pengurus Naon nih? tos ngabebaskeun abdi kitu ngabelaan abdi. Abdi padahal mah tos salah didinya teh sedangkan Pak Usro tos ngabela abdi gitu. Nah, sareng oplet oge ani mentah hampura, ani tos kahilapan. Didinya ongkos sih anu geus keterlaluan, nunyan oni kapoekan. Usro, ngatur nuhun pasti ulam ka dieu. Ngamusyawarahkeun persoalan abdi jeung si Oni. Kangge Oni abdi nyuwunkeun di hampura. Terus berlebihan, terus keterlaluan sikapna ka Oni. Oge kasadayana ka warga kampung Bareto. Dinya plet ka oni di hampura. Nah, kawarudak atur nuhun. Kemarin tos bawa Umi Oni ke rumah sakit. Ayeuna tos aya di imah, tos cager enak mah alhamdulillah nuhunnya. Nyani sami-sami. Tong kitu deui heuh. Mah. Mudah-mudahan sing cager atuh memaneh nih. Amin. Untung urang aya nyemangnya. Iya. Lamun eueuh. Memaneh si Ganang geus dibawa ka ambulan ya. Nah, barudak terutamana oplet sareng Oni mangga ayeuna pilih hampura. Ya. Ayo. Oh, oplet hampura ya. Kaya ya. Salah teh. Atuh deh. Sing harap-harap deui. Sing ditusuk deui. Pak Usro nuhunnya. Pak polisi. Beri wae. Pak polisi geus. Lain mang. Polisi. Astagfirullahaladzim. Saya dari kepolisian. Kunaon masa suka dia? Masuk jelema emang. Nusuk jelema. Mamang masuk naon? Nusuk. Pejaban. Kunaon bisa suka dia? Masuk jelema, Bang. Nusuk jelema. Bener. Heeh, Mang. Ai mamang kasus naon? Abang kan. Pejaban. Kunaon bisa suka dia mah? Masuk jelema, Bang. Nusuk jelema. Bener. Heeh, Mang. Kunaon bisa suka dia? Masuk jelema, Bang. Anu bener. Iya, Bang. Gantian Kang. Kurang dialog heula mancan. Astagfirullah gua. Oh, sekali deh. Laporkan. Saudara Hendra terselamatkan. Laporkan. Saudara Hendra terselamatkan. Laporkan. Saudara Hendra terselamatkan. Siap, laporan diterima. Terima kasih. Kopra Jono. Lapor, Pak. Laporan. Saudara Hendra terselamatkan. Terima kasih laporannya. Kopra Jono. Silakan kembali. Siap, Pak. Waduh gitu. Laporan. Saudara Hendra terselamatkan. Terima kasih. Kok laporkan? Laporan. Saudara Hendra terselamatkan. Siap. Terima kasih atas laporannya. Kopra Jono. Silakan kembali bertugas. Siap, Pak.